Tah darengekeunya aing mah lain ieu mah tentang Pak Deddy Mulyadi kitunya ieu mah aing mah aing mah lieur aing mah ningalikeun Pak Deddy mah lieur pokona mah lain naon goblok geuranya manehna teh apan sepangkat gubernur atuh kudu nama ngaran-ngaran gubernur ge kawas nu sejen atuh ulin ka luar negeri kitunya kos nu sejen mah kitu ka Jepang ka mana kitunya arulin ting arulin ting naon teu apal kita jadi kieu ai batur mah pejabat teh ka luar kota ka luar negeri lah kitunya pade di mah da nya ge nya ngotok ngowo di Jawa Barat kalah batur anu daratang ka Paredi teh can lila goblok teh urang Korea tah orang yang terpandang di Korea sia teh datang ke Jawa Barat tuh nya tibalik lain pade di anu kaditu goblok sia teh malahan urang ditu anu nyamperkeun ka Padedi nya cik aing ge jadi Padedi mah teu kudu ngolok-ngolok ongkos jadi lamun hayang papanggih jeung urang anu jararawuh teh Padedi mah teu kudu ngongkos urang ditu anu nyamperkeun goblok teh urang luar negeri nya lalampeurkeun tah kamari ieu urang Korea sia teh kunaon eta teh urang Korea datang teh kuresep kana kapagaweanana Padedi teh tuh cek aing ge nya ulah-ulah di Jawa Barat nya aing Padedi mah eta nepikeun ka luar negeri we anu aing mah teu ngarti bahasana nya datang sia teh kulantaran naon kuresep digawena ka Padedi da cek aing ge kumaha eta gubernur lamun geus kitu nya lain gubernur anu liar batur anu daratang tah are kumaha amun boga gubernur kitu cik aing ge ngararopi koplok lamun teu ngopi lieur cik aing ge kitu lah jadi pamimpin mah